Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, sampurasun wargi-wargi sadaya. Kasugri pamirsa, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang nu kajumantarakeun tur kapidangkeun di channel YouTube Kamemet Urang Sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalasan ayeuna Kang Gilang tiasa tepang dangu deui sareng kasugri pamirsa. Urang baris medar carios anu enggal, anu masih nyandak lapar atanapi kasang tukang sajarah zaman baheula kasugri pamirsa. Sapertos biasa ye carios teh ditulis ku Paaan Merdeka Permana, anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri. Naon carios anu baris dipedar dinten ayeuna dugi karengse kasugri, urang baris ngahanca hiji carita anu judulna nyaeta Kian Santang Jaya Antea. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami Bandungan ye carios karyaan Merdeka Permana dina judul Kian Santang Jaya Antea. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang anu kajomantarakeun di ieu channel YouTube. Ieu carita teh rada aneh kasugri pamirsa. Nya judulna anu rada aneh teh Kian Santang Jaya Antea. Kapan dina sajarah lisan mah Kian Santang aya, Jaya Antea aya. Hartina ieu teh dua jalma anu beda ngan ku sabab lalakona jiga anu sarua, nya dipake judul ieu carita kasugri. Meureun jiga anu sarua teh dumeh anu hiji niru-niru anu hijina deui. Lamun urang ngimetan Kian Santang, lalakon utama anu kapanggih teh nyaeta ngeunaan Kian Santang. Ngudag-ngudag nu jadi bapa rek disundatan. Meureun maksudna mah ngudag-ngudag bapa sangkan daek asup Islam. Cek carita tradisional anu dimaksud bapana Kian Santang teh nyatana Prabu Siliwangi. Ngan Prabu Siliwangi anu mana eta anu teu dijelaskeun. Ngan bae dikira-kira lalakon Kian Santang teh sarupa kieu kasugri. Kian Santang anu keur nyebarkeun Islam di tanah Sunda hayang mireungeuh anu jadi bapa milih pindah agama. Tina agama luluhur kana Islam, hanjakalna Prabu Siliwangi nolak sapajodogan. Prabu Siliwangi lunta ti karaton sabab embung asup Islam. Tapi ku Kian Santang tetep dibeberik, malah dibeberikna oge tepikeun kaleuweung sancang kasugri. Dongeng sarupa kieu memang nerapisan ka urang Sunda lolobana. Komo dipasieup ku baca carna patilasan. Contona bae di Cikancung bawahan ti Calengka aya cai nyusu nu nampak landian Cigegejlig. Cigegejlig tur dugi kadanget kiwari dianggap karamat. Sabab aya patalina jeung Prabu Siliwangi, tepikeun ka taun 2000-an mah teu weleh aya anu jarah. Caina angger tara orot ari halodo tara ngagulidag ari usum hujan. Nya mangsa teh caina ge angger tara orot ari halodo jeung tara ngagulidag ari usum hujan. Can embrang herang bisa dipake nginum. Lamun keur tigerat halodo banget, jalma ti suklakna ti siklukna sok ngadon ngalacai kadinya. Legana mah ukur 2 meter, nya jiga babalongan. Ngan cek urang dinya jero na kacida cenah sabab lamun sakalina mabeskeun awi gombong dasar cai teh teu karagap. Cigegejlig teh asal kecapna tina ngagejlig.
Sawaktu Prabu Siliwangi dibeberik ti dayeuh Pakuan, teu angger lumpat di luhur tapi oge bari nerus bumi atawa taneuh. Geus kitu mah muncul deui tah urut nurus jeung urut munculna teh ngawangun cai nyusu ka sugri pamiarsa. Ceuk dongeng kolot di Cikancung ciga gejlig teh baheulana mah urut Prabu Siliwangi nurus bumi. Ciga gejlig lain bae eueuh dasarna sabab sabenerna mah ngawangun torowongan anu brasna ka sancang da cenah Prabu Siliwangi teh dibeberikna oge ku Kian Santang teh tepi ka leuweung sancang. Di sancang antara anak jeung bapa adu hareupan bari nyekel tungtung kai kaboa. Didinya dua anana adu argumen soal ageman. Kian Santang keukeuh ngajak nu jadi bapa pindah agama sabab ukur agama anyar nu bakal mawa kasalamatan dunya akhirat. Tapi Prabu Siliwangi keukeuh kana kayakinan heubeul. Urang duaan teh geus teu bisa ngahiji sabab beda keyakinan. Hade ama milih indit bae tina kahirupan dunya. Ceuk Prabu Siliwangi bari laju ngahiang. Ngan kusabab wuri-wuri Prabu Siliwangi leungit nya kusabab wuri-wuri Prabu Siliwangi leungit cebul maung nya langsung we dituding yen Prabu Siliwangi teh robah wujud jadi maung. Nya ceuk dongeng. Ngan ieu dongeng kacida dipercayana ku balarea harita. Salah seorang penulis Anis Jati Sunda almarhum tahun 2012 mah kungsi nulis dina salah sahiji mass media Sunda. Inyana ngarasa tugenah dumeh aya ieu dongeng sabab saeutik ge henteu percaya yen eta teh kajadian sajarah. Ceuk Anis anu sabenerna mah anu didongengkeun ku juru pantun cenah. Dina pantun Bogor anu maksa mirusa Raja Pajajaran sangkan asup Islamah nyaeta hiji tokoh anu katelahna Jaya Antea. Beh dieu oge ngagorehel penjelasan anyar. Cenah mah lamun anu dimaksud Kian Santang teh anakna Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi eta teu asup akal. Teu asup akal teh pedah dipatalikeun jeung kajadian nyabak ka Arab tepung jeung Sayyidina Ali. Da puguh cenah beda zaman. Tapi cek sakaol anu kumeukeuh percaya kana ieu carita teu mustahil cenah Kian Santang anu hirupna dina abad ke-16 atawa zaman Pajajaran bisa nganjang ka mangsa nu geus kaliwatur tepung jeung Sayyidina Ali anu hirupna dina abad ke-7. Tapi anu henteu resep kana hal-hal anu sifatna spektakuler mere prediksi anu leuwih alami kieu cenah kasugri. Hiji tokoh anu dibere ngaran Kian Santang bener ari bener nama. Bener deui dina zaman harita nyebarkeun Islam di tanah Sunda. Ngan bae lalakon teh teu jiga anu dipikannya hoku umum ka sugri. Nyaeta gundag-gudag bapa atawa Prabu Siliwangi pikeun di Sundatan atawa dititah asup Islam. Aya oge cenah lalakon Rakrian Sancang ti Sancang. Nyaeta dina abad 7 sejanyuk curug anu jadi bapa di Tarumanagara nyaeta Kertawarman raja kerajaan Tarumanagara. Rakrian Sancang teh tigubrag kadunya teu nyaho di rupa bapa. Ku akina di bejaan yen bapa nama hiji raja anu aya di Tarumanagara. Harita Kertawarman teh keur turni ngalanglang wilayahna. Anjog ka hiji wewengkon anu ayeuna katelah Cikelet. Daeta tempat di sisi laut silih Kletan jeung hiji wanoja geulis. Nya didinya cenah sasakalana ngaran Cikelet teh. Nya bubuhan rasa maksud teh bubuhan raja asal kayang pasti pareng. Ngarasa bogoh kasih geulis terus we ditikah ngan bae ku sabab loba tugas, ieu pamajikan teh ditinggalkeun les we teu balik deui. Ku akinna jabang bayi teh dingaranan Rakrian Sancang pikeun nyirikeun eta orok turunan raja. Geus rumajana dijurungkeun nyusud anu jadi bapa hanjakal Kertawarman teh geus maot. Malah kusabab ku para dulur patetareanana disangka eudeuh menta warisan, Rakrian Sancang teh teu dipikaresep. Kusabab kitu Rakrian Sancang milih ngejat di Tarumanagara.
nganti balik deui ka Sancang tapi milih ngumbara ka mana karep. Tur pamustungan mah tepung jeung Sayyidina Ali di tanah Arab. Rakrian Sancang lila cicing di tanah Arab malah milu bajoang Islamkeun urang Arab. Balik deui ka Sancang bari mawa oleh-oleh ajaran Islam. Nu matak di Sancang mah kungsi aya ucapan kieu cenah. Urang Sancang mah geus lawas asup selam, geus dibere sahadat ngan can jeung salatna. Munggu dina abad ke-7 ajaran Islam kakara sapotong-sapotong kasugri. Can dihijikeun dina wangun kitab pajah tata cara salat ge can aya cenah. Tah ceuk ieu versi sabenerna kajadian anu nyata mah lain kian santang udag-udag bapa, tapi Rakrian Sancang keur nyukcruk bapa anu tepung jeung Sayyidina Ali. Nya Rakrian Sancang sabab nya maksud teh anu tepung jeung Sayyidina Ali mah nya Rakrian Sancang sabab tauna oge akur. Basa Rakiran Sancang mulang ke Arab, mulang ti Arab ka lembur bari mawa ajaran Islam. Ku masyarakat dianggap aneh sabab cenah ajaran Islam jeung ajaran Sunda loba nu akur. Ajaran Islam ditampa disagigireun tetep nyekel ageman luluhur. Malah harita gubrang istilah anyar nyaeta selam Sunda atawa selam Sunda wiwitan. Jadi ti zaman harita antara Islam jeung Sunda wiwitan teh geus ngahiji. Atawa dina harti sejen ajaran Islam teh geus nyerap asup kana ageman Sunda wiwitan. Ku ayana ieu kajadian loba anu nyebutkeun yen urang Sunda mah geus Islam ti abad 7 kene. Malah sok ditambahan ku embel-embel yen Sunda teh Islam cenah. Yen Islam teh Sunda. Sararea percaya yen urang Sunda mah Islam teu ngagem agama sejenna deui. Ngan bae dina abad 15 muncul gerakan Islamisasi. Nu ieu mah geus dianggap komplit da geus boga kitabna. Tata cara salat geus aya jeung geus jadi kewajiban 5 waktu pikeun anu ngagemna. Geus aya daya pamisah yen kangaranan urang Islam mah boga ciri ngawajiban salat 5 waktu. Anu teu salatnya lain Islam. Wali anu salapan ngagedurkeun tur ngagederkeun Islam, diusahakeun Islam kudu sumebar di tanah Jawa di Nusantara dina umumna. Ajaran Islam diasupkeun kana kabudayaan anu harita keur dirumat ku masyarakat. Seni padalangan atawa wayang tetep dipiara ngan samemeh minton nu lalajo diwajibkeun maca 2 kalimat syahadat. Hartina anu teu ngucapkeun teu disarankeun lalajo wayang. Tokoh-tokoh pawayangan oge geus dipatok jeung kepentingan syiar Islam kasugri. Contona Samiaji atawa Dharma Kusuma eta gambaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sabar jeung jujur. Sabalikna Resi Kombayana digambarkeun salaku jalma tukang mitenah, tukang sirik pidih ka sasama anu padahal dina lalakon aslina Resi Kombayana atawa Dorna teh pandita adiluhung. Ieu pikeun mere kesan yen masyarakat kudu ngajauhan pandita. Lalakon kian santang ngudag-udag bapa atawa Prabu Siliwangi oge sabenerna mah nanggeui pesan moral kasugri. Yen sanajan bapa sorangan ari salah mah kudu dielingan, kudu dilelempeng sanajan dina hal ieu oge aya tambahna. Nu jadi kolot anu keur dielingan ulah kasigeung ulah nyeri hate, nya kudu ngelehan lumpat ngajauhan. Ulah aya kejadian anak ngelawan bapa, anak gelut jeung bapa. Tapi sakali deui disebutkeun yen tokoh anu katelah kian santang teh aya dina zaman harita. Tur tugasna nyebarkeun Islam di tanah Sunda. Sakaol aya nu nyarita yen nu nampa jujuluk kian santang teh tayalian Iwalti Walang Sungsang, putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ti Nyimas Subang Larang. Sakaol dinyebutkeun kian santang mah tayalian Iwalti Raja Sangara, Raina Walang Sungsang.
ngan pikeun milih aman tina beda pamanggih geus wae akhirna mah kian santang teh ngaranna Sunan Rohmat makamna oge digodog Garut ka Sugri. Henteu kudu aneh lamun para tokoh agama Islam harita majuangkeun sangkan Islam beuki nyebar jeung agama anu lahir samemehna kudu tilem atawa kudu ngaletikan. Da apanan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi oge kitu hayang ngajaga eksistensi agamanana harita akitirem anu ngagedekeun nya anu ngadegeun salaka nagara. Agamanana teh Sunda wiwitan ngan sanggeus boga minantu urang India di salaka nagara nyebar Hindu nyaeta agaman ti Hindustan. Agaman Hindu beuki sumebar kerajaan Tarumanagara agama nagarana Hindu. Sanggeus lahir kerajaan Sunda mimiti aya gerakan mulang kana agaman karuhun. Ieu gerakan beuki katembong dina zaman Pajajaran. Dihijikeunana deui urut wilayah Tarumanagara anu ngalaman dibagi dua jadi kerajaan Sunda jeung kerajaan Galuh. Ceuk salah sahiji versi di zaman Sri Baduga Maharaja. Disusun kitab Siksa Kandang Karesian, eusina ngeunaan palanggeran hirup ceuk agama nu luhur, agama nagara atau Pajajaran nya agama Sunda. Sok sanajan lain hartina agama sejen teh diwenangkeun hirup. Sanajan agama nagara teh Sunda tapi raja teh nyarek somah ganti agama. Nu dicarek pah gunta ganti agama. Sabab lamun kitu sarakah ngaranna. Teu kaop datang agama anyar, laju pindah kanu anyar. Sabab kangaranan agama mah kayakinan, lain dumasar pausuman. Kitu ceuk Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Dina zaman harita Kasugri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi teu kacaturkeun aya politisi agama. Nya teu kacaturkeun aya politisasi agama. Sanajan agama nagara teh Sunda wiwitan, tapi Sri Baduga Maharaja teu nyarek somah ngagem agama sejen. Bawahanana aya anu ngagem Hindu, Buddha jeung Islam. Malah apana Nyi Subang larang katut palaputrana ti ieu geureuh mah agamanana Islam, tepikeun kangalahirkeun turunan anu jadi wali nyaeta Sarip Hidayatullah atawa Sunan Gunung Jati. Tepikeun ka zaman Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi bisa disebutkeun Sunda teh aman, ayem jeung tentrem. Bengkah nama sabada Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi lengser. Bengkah nama sabada Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi lengser ka Prabon. Nya ti dieu dimimiti aya politisasi agama jeung kapentingan kakawasaan. Heula endog atawa heula hayam hese ngitungna. Ngan agama dipolitisasi jang kepentingan kekawasaan, kaasup kekawasaan dina kahirupan sosial ekonomi. Atawa sabalikna kekawasaan kudu direbut kaasup kahirupan sosial ekonomi pikeun nanjirkeun agama. Atawa kabehanana oge dirawu we. Nya sabab tiluanana silih rojong silih nguatkeun pikeun ngalancarkeun tujuan. Minangka conto Kasugri, dina zaman Prabu Surawisesa Jaya Perkosa Raja Kadua Pajajaran antara tahun 1520 hiji tepikeun ka tahun 1535, Banten dibebaskeun ku Cirebon anu dibantuan ku Demak tahun 1526. Nu jadi alasan Pajajaran leuwih mentingkeun gawe barang jeung kafir atawa Portugis dina ngabajukeun tanah Sunda. Ari Portugis deui geus nutup lawang padagang muslim di Selat Sunda anu balukarna padagang muslim teh teu bisa usaha ka tanah Jawa. Sataun ti harita tahun 1527 giliran Sunda Kalapa anu direbut ku Banten. Banten jeung Cirebon oge geus ngarebut palabuhan-palabuhan sejena anu samemehna bogana Pajajaran. Salian ti Banten jeung Sunda Kalapa, palabuhan sejena anu aya di Tangerang, anu aya di Karawang atawa Tanjung Pura, anu aya di Cimanuk kaasup palabuhan di sapanjang basisir kaler direbut ku Cirebon. Urang Pajajaran secara resmi teu dibere hak pikeun ngamangfaatkeun hasil laut. Cirebon nolak ngajual hasil laut ka Pajajaran.
anu dipentingkeun mah ukur para padagang muslim. Nya palebah dia jadi samar nah ngarebut wilayah teh jang kepentingan ekonomi atau jang kepentingan agama atawa sakali deui nya memang jeung sagalana we. Ieu teh minangka bubuka pikeun laju kana carita anu baris dipedar ka Sugri. Tapi tetep tema nama soal tokoh-tokoh anu bajuang uar pangajak sangkan urang pajajaran asup Islam. Kasugri pamirsa mitra kaum dangono mulia, urang balik deui kana urusan Kian Santang. Ari Kian Santang teh sabenerna mah aya sababaraha hiji. Nyatang tu bae ceuk kepercayaan umum mah Kian Santang teh ngan hiji. Ngan lamun ditengetan secara gemet jiga-jiga Kian Santang teh aya dua. Hiji versi ngalalakonkeun Kian Santang udag-udag nu jadi bapa rek disundatan atau rek diislamkeun. Kian Santang nu ieu kasugri pasti patalina jeung Sri Baduga Maharaja tahun 1482 tepikeun ka tahun 1520 hiji. Lamun aya nu ngaitkeun yen pajah Kian Santang teh Pangeran Cakrabuana atawa Walang Sungsang. Cek sakaol Kian Santang Maharaja Sangara adina Walang Sungsang, tapi dina pantun Bogor episode lalakan nya episode lalakon dadap Malang sisi Cimandiri mah Kian Santang teh milu ngungsi jeung Prabu Siliwangi ka Tegal Buleud. Lamun nyambit-nyambit Prabu Siliwangi ngungsi ka Tegal Buleud, tangtu meureun Prabu Siliwangi nu ieu mah nya Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana, Raja Pajajaran akhir tahun 1567 tepikeun ka tahun 1578 Masehi. Lain Sri Baduga Maharaja kahiji Pajajaran anu tahun 1482 tepikeun ka tahun 1520 hiji. Lain anu diudag-udag rek disundatan teh ngelangan lamun nyeueung kana bahasan anu dipedar dina ieu carita. Tetela Kian Santang teh aya dua, kahiji Kian Santang anu cenah Pangeran Cakrabuana Walang Sungsang atawa Raja Sangara, jeung Kian Santang anu milu ngungsi ka Tegal Buleud. Kian Santang ieu mah jelas putrana Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana, Raja Pajajaran akhir nyaeta tahun 1567 tepikeun ka tahun 1578. Malah bumela pisan kana eksistensi agama luluhur kasugri pamirsa. Dina ieu carita mah bade medar soal tokoh anu katelahna Jaya Antea. Sumber inspirasina tina lalakon anu aya dina pantun Bogor. Sababnya lalakon Jaya Antea anu kumplit carita nama. Mangga kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Urang kawitan ieu carita sabada tadi bubukana panjang. Ayeuna urang kawitan medar ieu carita dina judul Kian Santang Jaya Antea karya Aan Merdeka Permana. Wilujeng ngadangukeun. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Kacaturkeun di dayeuh Pakuan Jaya Antea mungguh hatena keur guliga. Berang penting teu bisa sare balukar mikiran Nyi Purnamasari anu tetep ka impi-impi. Jaya Antea ngadatangan ka putren dipegat ku Dayang. Hedek naon Ki Patih ka dieu? Ieu kaula teh saja ngirim oleh-oleh. Caur raja pikeun Nyi Putri. Ngahaja meunang alat di Tajur Agung. Tembal Patih Jaya Antea. Eueuh, nuhun atuh. Nah henteu sakalian jeung kaduna. Bejana geus loba cenah kadu geblugan. Anu murag tina tangkal saking ku asakna. Ceuk Dayang anu pangkolotna nya mun disebut pangkolot teh kira-kira umur 30 tahunan. Ngan tetep ari geulis nama. Di Pakuan Pajajaran tong boroning putri raja adalah Dayang Karaton oge loba nu gareulis.
Kitu sababna para patih katut pegawai karaton masok menangkeun dayang. Malah pandina sawatara carita oge loba dayang anu akhirna ditikah ku raja nya saking gelisna. Loh, nah Nyimas Putri oge sedep kana kadu, ceuk Jayaan teh. Ih, atuh katenan. Kan tenan mah puguh we, ceuk dayang. Nyai Supageto malah kaula deuk ngirim kadu geblugan. Tembal Jayaan teh ka tembong bunga sabab Supageto pasti boga alasan pikeun datang ka kaputren. Ulah ukur hijinya, ulah ukur dua atuh. Den Patih. Nah, kudu sabaraha hiji atuh. Dari haben nuang kadu mah kuriak Nyi Putri katur lengan. Har. Nah ari para dayang moal diagehan, baru dayang Den Putri teh aya genepan. Nya cukuplah sahulu jeung doaneun ge, ceuk dayang. Jadi kaula teh kudu ngirim kadu sabaraha hulu? Dayang ngitung sakedeung. 4 hulu. Nya tambahan sahulu deui mah lah, omong dayang. Taulah model ayeuna, ulah model ayeuna kieu. Jauh-jauh ti Tajur Agung. Ukur mah bacau sasikat. Atuh mana jeung nu sejena? Pokna bari nampanan cau nu sasikat teh. Meureun kaula kudu bari nanggung rancatan. Nya ari kudu ngirim sagala loba mah. Ceuk Jayaan teh pura-pura ngangluh tapi bari mesem sari-sari bunga. Meureun ceuk pangarasana mah dipesen ku dayang teh hartina dipibutuh ku Nyi Putri. Hartina beuki loba pamenta dayang beuki remen manehna ngalanglangan ka putren. Hanjakal aing teh diwenangkeun asup langsung ka kaputren Ceuk Jayaan teh ngangluh jero hatena. Ieu mah bener ngangluh nyaan manehna teh geus ningeun hayang pateuteub beungeut jeung Nyi Putri Purnamasari. Asal lawas tepung ge ukur dina pangimpian. Lamun mah Jayaan teh bisa netep Nyi Putri paling dina pasamuan umum saperti dina upacara kuera bakti 2 bulan anu geus kaliwat. Pleng tapi ka ayeuna can jonghok deui minangka ubar katresna tehnya kuremen ngalanglang ka pakarangan kaputren ku rupa-rupa alesan. Salian tingah haja ngontrol keamanan kaputren. Di antarana nya nembongkeun kaheman ku barang kirim kadaharan anu sakirana dipikaresep ku Nyi Putri Purnamasari. Gedena perhatian Jayaan teh ka Nyi Putri Purnamasari teh dimangpaatkeun ku para dayang anu ngajaga kaputren tempat cicingnya Nyi Putri Purnamasari. Nya kawas tadi we mun Jayaan teh barang kirim ke Nyi Putri para dayang oge sok menta jatah. Ngan sanajan Jayaan teh dimangpaatkeun sarupa kitu ari palanggaran kaputren mah henteu bisa dirempak. Yen teh sagawayah jalma bisa larsup ka kaputren sokomo pangkat lalaki. Hal ieu sok jadi kahandeueul Jayaan teh. Ngan teu bisa kumaha minangka tanda katresna ka Nyi Putri teh. Paling kuremen barang kirim bari jeung jalmana mah teh jonghok. Ngan kitu jeung kitu we tepikeun kadatangna hiji kajadian anu mawatu genah keur diri Jayaan teh. Sanajan dina carita pantun nya dina carita pantun leutik diantarana dina episode dadap Malang Sisi Cimandiri. Teu disebutkeun saha nu dimaksud Prabu Siliwangi teh jeung teu disebutkeun taun sabaraha kajadianana. Tapi lamun dititenan ngeunaan zaman akhir Pajajaran, nya kana tangtu ieu teh dina zaman Raja Pamungkas Pajajaran. Anu katelahna Prabu Sedar Ragamulya Surya Kancana teh. Nyaeta tahun 1567 tepikeun ka tahun 1578. Jadi dina ieu carita kasugri lalakon Jayaan teh ditempatkeun dina kajadian antara tahun-tahun sakitu sawaktu anu jadi rajana katelah Prabu Sedar Ragamulya Surya Kancana. Dina catatan sajarah benang nyusun para ahli sajarah akademisi disebutkeun yen Prabu Sedar Ragamulya Surya Kancana mah henteu pati lila aya di Karaton Pakuan kusabab gangguan ti musuh beuki Mahabu. Prabu Sedar Ragamulya Surya Kancana oge kaasup raja anu henteu sah lamun kudu nuturkeun palanggeran nu aya di Pajajaran.
Padahal sahna jadi raja Pajajaran teh saupama diwastu atawa dilantik dina batu Sriman Sriwacana Palangkaraja. Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana mah teu kaagehan diwastu dina batu Palangka sabab ieu batu paragi ngalantik teh dijabel ku pasukan Banten sawaktu Pajajaran dicangking ku Prabu Nilakendra. Cek sakaol eta batu teh tepi ka kiwari aya ngajugrug di sisi alun-alun Masjid Agung Banten heubeul. Sakaol deui nyebutkeun yen batu Palangka anu asli mah tetep aman di wilayah Pajajaran ngan disumputkeun teuing di mana anu bener. Ngan anu jelas dina catatan sajarah mah disebutkeun yen Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana mah henteu ngalaman diwastu dina batu Sriman Sriwacana Palangkaraja. Pajah batu Palangka ngahaja direbut ku Banten sangkan saterusna moal aya deui raja Pajajaran. Jeung kabuktian sabada Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana saterusna eueuh deui raja di Pajajaran kasugri. Kasugi pamirsa mitra kaum dangu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda anu judulna Kian Santang Jaya Antea karya Aan Merdeka Permana. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana segala paratosanana, tong hilap anu teu acan subscribe terakhir toel tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna sareng diantros silaturahmina di kolom komentar. Cang urang tunda heula tepang dangu deui enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios Waluya Dongeng Sunda.